Bapa ngarep pisan yen anjeun sadaya mundur sejauhna ti dunia nu kitu. Udah sama Amira, ayah dia di mobil pas sebelah. Cewek kan hidup. Masa aja mana mau anges. Ibu gue ada ya. Kurang hayam tidak ieu. Kusabab loba barudak geng motor tepi katawuran di zaman ayeuna, bapa ngarep pisan yen anjeun sadaya mundur sejauhna ti dunia nu kitu. Kusabab bapa percanten ka sadayana anu bakal neruskeun bangsa ieu. Jaringan urang mah nya barudak sakola arurang, aya nu gelut yang ojeng kelas 11. Heeh sih, tapi oke abi ngadamu baru laki-laki kerja aya di hari penteras. Ya teh masalah naon sih? Abi oke tak apa sih, tapi tadi dina amal pas upacara mah sangkut pautna. Mun aya sangkut pautna berarti bapana aya tindakan, badan aya aya tindakan gitu-gitu kan. Tepo tuh banget sirehan bonyok itu. Mana tak apa nya, si eta ayeuna bolak-balik we KPK nya ho. Jiga nama gara-gara nilainya turun drastis. Jeung deui si eta tara ngerjakeun tugas di kelas, urang salah bobaturana meuni sebal pisan nu budak eta. Geus ulah atunya. Dah. Tikeun ka irah ge. Masa ajeng mana mau anges acan mana beak di leungeun urang. Ah lo ngomong wae bacot. Mana nu bakal beak di leungeun maneh teh? Nyata namanya nu eleh. Aya naon? Lurah, ieu geng motor nyeun resah warga, Bu. Warga di dieu jadi teu nyaman. Mohon Bu, leres geng motor eta ngarusak fasilitas di dieu, Bu. Abi sadaya ge jadi teu nyaman tinggal di lingkungan sorangan oge, Bu. Resah. Sumuhun terang ibu-ibu dupi tos seueur anu nyarios. Yen geng eta teh Teras ayeuna kumaha, Bu? ayeuna mah arurang kedah nyuhungkeun bantusan ke polisi. Mohon Bu, ayeuna we atuh ke kantor polisina. Hayu Bu. Hayu. Pak. Ibu-ibu mangga kali. Naon Bu Lurah? Janten kieu Pak, abi teh kengeng laporan ti warga yen aya geng motor anu ngarusak fasilitas umum sareng ngadamel kaributan. Beres pisan, Pak. Eta sadayana teh anu ngarusak lingkungan. Langsung tangkep ya, Pak, ngarajera eta anak-anakna. Nu ieu sanes gengna. Mohon Abi bade ngirim surat sareng bade ka sekolah barudakna. Sareng abi ieu bade masihan sanksi kangge aranjeuna. Nuhun Bu Lurah. Sareng sadayana tos laporan. Ibu pada naras, dia yang mengambil lekan sama penumpang. Itu, Bu. Oh, mana nanti? Yang ibu kamu pegang. Bade naon Bu? Ini ngelawe. Tidak apa-apa, naon tugas dilakukan untuk tidak perbuatan terbenar. Isinkeun anu sakola. Han, Ripa, nah jadi sapakos kieu. Baheula, punten anjeun duanana teh sae pisan. Nah, ayeuna jadi turun kieu. Hidup bener-bener misirkeun ieu sakola.
Catet sareng tanda tangan ieu surat. Dua anak ku ambu di poin 10 hari. Mun ngalakukeun sakali di pelanggaran ku ibu DO sadayana. Ambu kecewa ka hidup. Nanaonan gerak kituan, sacepet-capek indung je bapa ngabesarkeun. Kieu balasana. Paguruan luhur ngan jadi impian dina pikiran hidup. Mun hidup mau berubah rek jadi naon maneh. Urang sadar ke kahirupan urang. Hatur nuhun pisan ka sadayana anu geus nyadarkeun urang. Ayeuna kahirupan urang jadi leuwih katata. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh.